Rek nelpon si Sujang teh minta anter. Ieu ngahelikeun ieu kongkorong. Mana si Sujang? Oh, Mami. Yang lima. Come on up. Bang Ujang nih aneh, wenyol di telepon ngobrol wae. Ya, udah sarema tuh pasti kudu modal heula. Udah pasti ngolibak atuh udah sarema. Ami teh yang lema anggur kerja. Nya kela atuh ngieu modal heula ih. Keur ngeunah ami mah nih keur ngalujeun. Anggar ami mah keur ngalujeun ngaganggu. Itu apa Ujang nih? Asal teh kesana teh pengen anu teh timbul seue anak udah apa Ujang teh keburu. Nya kela atuh. Wing beres ieu. Kela nih kela. Ujang kenapa kamu ngaburin? Ome kela ome. Ome heula. Udah mah sopan. Udah mah sopan ini jeung kanan jeung om dedinya kesel gila ini. Nya atuh kela nya. Ih, anger. Mana nelpon si Sujang keur modal haban. Kesal. Ih. Nih. Ih, si Ami kalaka beureum. Ami hampura. Ih nih, uing kasarean tadi. Ani Ujang mah ani sok pika keseleun anger ani geus we tong jadi. Da tadi butuhna oge butuh dianter tadi. Terus kumaha atuh ayeuna? Ani nage sare. Sok atuh geus wae aing milu sare ah. Ani sok riweuh nih. Awas seureun ami sok carangkeun. Awas seureun ami sok carangkeun. Ami mah nih, aing teh dibere omer. Carangkeun. Nih, Carangkeun. aing ge milu sare we di dieu atuh. Ami mah nih eta mau dibere omer aing di dieu. Ngeurin sok carangkeun Naon juga bebenah di dinya sorangan. Da ku Ami bongana teh dibere omer. Ngiriweuh Andip ih. Astagfirullahaladzim. Nyawa nyeriweun nih jeung mata segala kor itu sok yang dibaturan. Astagfirullah.